Nah, ditungtun dah nih. Geus kolot. Sekolah kumaha maksudna? Kan jelema ge lamun geus kolot masuk ditungtun, bisi labuh. Lain rerempo ditungtun teh hirup. Oh, teu hirup. Terus eta ditungtun ka mana? Nya ka bengkel atuh Mangton, pan teh hirup. Pira kurang dibawa berendam ka teater. Jauh atuh dituntun ke bengkel mah, kaburu gempor. Nya mun teu dibawa ka bengkel rek kumaha tuh Mangton? Ku deek dia urang benerkeun. Bisa kitu ngabenerkeun motor. Sok ngaremehkeun. Lebar ye ilmu teu kapake. Ilmu ngabengkel. Ilmu nyopet. Geus awas pokona mah tong loba tanya lah. Nyaho hirup pokona mah. Awas. Aduh. Woi, Aduh. Naon Mangton ngesirup? acan euy. Teuing naonna urang teu ngarti. Baelah teu kudu dihirupan na motor butut ieu. Urang kubur we yuk. Gagabah dikubur. Eta teh mata urang dipake keneh. Teu hirup-hirup atuh dah tadi kurang dioprak-oprek teh teuing naonna. Jog we atuh dibawa ka bengkel malah. Ih, ari tungtungna dibawa ka bengkel mah enggeus ari tadi tong dioprak-oprek meureun ayeuna geus hirup. Jognya dari dibawa ka bengkel mah bisa kaburu peuting. Geus magrib urang rek balik heula nya bisa diculik kelong. Ah, jelema koplok lain manulungan kadon make nyusahkeun. Jelema koplok lain manulungan kadon make nyusahkeun. Geus we tadi ku urang bawa ka bengkel. Jokna ka mana? Oh, itu. Nah, jok disimpan di dieu.